Kiwari esgolan udah panjang jaraknya wawana sumber sejagatnya aku putus sabar kesatian kita Siliwangi pakai juru bakti perjuangan apa kejayaan tengok kanan perjuangan sengit nyambung masuk pangsit nyambungkan asma'ul wawane kabu bagelar kaca dina jabat kalau baca jarak nampak payung kadinan ayeuna di kondang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kumaha ieu teh urang penjelaya dararama? Alhamdulillah, Kang. Ibu-ibu dararama? Ibu-ibu nya, Bu, kumaha, Bu? Bapak-bapak dararama? Alhamdulillah. Aki-aki dararama? Alhamdulillah. Ini dararama? Alhamdulillah, deui, Kang. Teteh dararama? Ada. Anak-anak dararama? Ada. Akang. Tinggal itu tahapun kata buah budak galuti cari cingit itu. Alhamdulillah, itu ada ngarang udah jelema teh ngarang di dia. Naon cenah ka ieu Kang, bener rame ieu. Mulai.
Karena naon di dari Narunut pan. Kang, ieu teh acara nikah cenah Kang. mau nikah. Nikahkeun. Aha. Bapak Maman jeung Ibu Yuyum dan nikahkeun putrina. Oh nikah ke putrina nah ini jelas deui. Tita. Neng Tita sareng Ilyas. Ilyas. Mohon laras. Dinten Sabtu. Putuna saha ieu teh? Aki Nedi ya Kang. Putuna Aki Nedi. Mohon laras. Halo Aki Nedi. Mohon. Nedi teh bahasa lemesna dahar jang ka urang. Eta teh. Oh, Sejauh teh. iya lamun bapak nuju tuang, Aki nuju Nedi. Neda. Hah? Ada nama Nada. Ari neda man. Oh, lauk buruk. laut. Eta peda atuh Kang. Naon? Ulah kuning itu lomba parawan di situ. Oi. Darah mah ibu. Taros Kang saha? Allah, urang mana itu? Terusin Kang. Panu ditaruh ke urang mana, Bu? Urang mana cenah Bu? Salpur. Oh, paingan tuh warawuh atuh salpur mah. Alhamdulillahnya. Akang sehat. Alhamdulillah. Beda panayagan euy, semangat abang geus ngararwah. Kang bisa wae Kang. Dawet lagar gatang, karek ngarenghak yo digeruan. Kan tunuh keneh Akang mah. Tunuh kene aduh. Terus di mana tuh Kang? Dengan parawan. Pakai di teh. Oh, manya dengan ini pajak mana naon ini berat. Allah Kang bisa Manya bujangan kawin kan ini. Ari parawan teh anu tariku di etaan tadi ngkolan kan. Naon? Parawan teh kan anu di ngkolan. Tari guna bungkalan. Oh. bawahan atuh eta mah Nah, pahlawan dan kuasa. Alhamdulillahnya urang teh dina banget ayeuna tiasa ngampal ngariung bohong maronyok di ieu patempatan nyaeta burwanana Bapak Haji Iyak niwah Bu Hajahlin dina raraga hajatna jatuh kramina nu nikahna teh iraha dinten Sabtu Bang dinten Sabtu mohon nyaeta Neng kita Tita sareng Ilyas kurang doakeun kesadayana nah gitu Kang mudah-mudahan pernikahan teh mangrupakeun pernikahan anu dipikaridho ku Allah. amin Turunanana siu jantan turunan anu karasep anu galeulis anu sarare anu sare. Nah, pangke teh turunan teh ngagedean dina laki. Nah, disunatan. Nah, atuh hijrah. Ari akan geus nikah. Bang, Ari akan geus nikah. entar da ka puasa. Allah Kang Alhamdulillahnya aduh. Cek kan. Urang teh dina rarakeun. Dia di Nusa Kilobana loba. Eta sugan aya penyaingan eueuh Kang. Bulan. Aya penyaingan eueuh Euy, teka tempo dadawet mah nya harupan kebog atuh. Eueuh penyaingan mun pitahlileun loba Kang. Alah, alhamdulillah ieu naon ieu nu haripun teh naon ieu teh? RCTP ieu teh. SCTI. Jika nama RTRW kan? RTRW. Naon? RTRW. RTRW. Alhamdulillah kan kita keruk. Alhamdulillah. Pimpinanana Bapak RW Rahmat. Niwah Ibu Ani Rahmat. ya terus Alhamdulillah. Manajerna KDM. KDM teh Kang. KDM alhamdulillah orang menjadi manajeran toko KDM batur mah hayang papangi teh se lewat cuma ulah maghrib panggil jeung KDM teh Pak aing teh Kang. KDM apa KDM cilain Oh naon teh Kang? Kang Dedi manajer eta Kang Bager ka urang teh Bang bisa wae Kang gitu geus salat subuh teh jeung mageran ieu cenah wengi nah ieu mah lain wengi eta ieu nu lemrek gitu alhamdulillah aduh alhamdulillah bunga urang teh biasa silaturahimnya terus Kang biasa papanasan oke atuh si cepat lulusur digantos usaha pangarsana Bapak Ustad Nana gerhana ya ieu lagi di panggung tak penyekelan keyboard lah mana ceramah teh kami ya lagi Nana nya Nana naon dia Kang? Bulan Nana naon dia? eta Nanaonan. nanaonan atau pengawalan saka kolot orang Ari akan
Alhamdulillahnya. Kalau mana jadi Amri ada. Ulan. Mana jadi Amri. Yang ati Amri kalau kene Monas. Cik ngararomong atuh panayagan teh bingung. Sok Kang ngarasa. Akan hiburan dalam mana? Bari ngopi. Bari ngararopi dalam bulan puasa ieu teh. Kalau bola Kang ngiring-ngiringan. Kawanan. Makan. Ge deui ah. Kawa wae pan ge joget. Tidak wala. Terus Kang bisa rek sangat damkar. Oh bener. Dewek mangke sepati-pati kawin nya. Oh benar. Cita-cita teh hayang nangap tahlilan. Sama ramai tahlilan teh euy. Alah, itu kan. Kibituan negeri. Oh gitu. Alhamdulillahnya. Aduh. Oh sukane urang teh dionang nama tangkul. Oh, ngepangkeun kade nya kawargi-wargi urang teh nyolaya teh anu sanes urang teh nyolaya. Al-Hijrah Entertainment teh sanes nampi dawai hungkul dakwah wayang sanes. Nampi naon wae cenah Kang? Sholawatan di tatabuhan. Oh. Nya, naon deui cenah? Ini kan, Korongan tah. Nah, korongan tahliya. Bisi di lemurna awan rek tahliya geroan Al-Hijrah. Insyaallah karena kita gekeun pangulana. Oh gitu kan. Gitu. Oh, atuh ieu teh Al-Hijrah mah mangrupakeun tokoh hungkul di lemurna oge. Leres. Saya Bapak Tete. Yo gitu kan. Gimana? Oh. Karena teh tukang adan. Kok ngomong imaman dewek mah teh hayang ngamamun oge. Sagana seuri atuh. Alah, kan. Maklumna sajajaran ge henteu, tapi soalna lebih keluar masjid. Menggegar. Nadana di Oh. Nada luar biasa. Akan bisa wae. Mata kudu dicarter ta eta Imam Idul Fitri ana teh. Ulah nu saja yang eta we. Kudu dewasa. Teh kudu kita mah sorangan. Dino kan gerongna geus aya sonan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagja teman. Dan saya kata apa anu mana pangantenna teh kayak urang gerwanya. Naon? Eta kekeleujeungan lain buku. Eta naon teh HP. Eta teh Munal channel. Oh, Munal Channel. Kayak ngalajuananya aya dewek di Munal Channel. Sok Kang hiburan Kang. Hiburan. Sok hiburan Kang. Hiburan naon? Sok. Wangsit dah. Dari dewek ngomong sorangan masih nu gelo. Sok. Wangsit heula. Pun adi Der. di Dewala. Kang teh duaan ka dieu teh. Lain lobaan. Lobaan. Usaha tuh. Lain dewek teh ka dieu teh. Ngabewan si Dewala, pas si Dewala urang Sumalaka. Oh, gitu Kang. Oh, sakarek ujung. Oh, sok atuh Kang lawan Kang. Lain kan dulu. Kunaon gitu? Si Dewala teh pan naon ngaran teh? Cengklak. Lain. Nah, oh atuh kumaha tuh? Numpak Grab. Ah, terus Di Cimalaka teh 20.000. Nah, Terus si Dewala ngaran dibayar 10.000. alah, atuh kurang 10.000 atuh. Hari tukang Grabna teh pangkolotot. Nah, si namanya 10.000 kan perjanjian oge dina aplikasi 20.000. Nah, terus Cek si Dewala teh apa nama numpak kana kamu hayang 20.000 amalna numpak udah motor. Sarua we jeung Coba si Dewala kalakuan pemikiran jika kitu. Kumaha we dewek lanceukna. Amun aya tumpang becan urang diangkat mah bosehna. Oh, bener. Paling wae ngomongnya biasanya tuh. yo Aturan ieu nya ka Bapak Maman. mohon sareng Ibu Yuyum. Nah, sareng Ibu Yuyun. Yuyum. Yuyum. Anu gaduh hajat. Oh, alhamdulillah nya. Oh, sareng Ibu Mina. Mohon. Aki Nedi. Ah, terus aya hadir kali payun aya. Lemes dina dahar teh ka Nedi nya jang diri sorangan teh. Naon? Oh, nada salah wae atuh. Aya Bapak Ason. Aya Bapak Rohimin. Aya. Oh, Bapak Rohimin mah pang sohorna lamun tahli tadi omong-omong. Ya Arhama Rohimin Irhamna sebut-sebut. Alah akang bisa wae ya. Aya Bapak Sonda. Bos Sente. Oh, terus aya hadir. Aya Bapak Rohiman. Aya Bapak Rohimat haturan. Aya Bapak Aan. Aya Bapak Adin. Aya Ibu Yati. Aya Pak Adang. Oh, aya Bapak Adang. Terus Aya Mak Kimah. terus Mah mabung geuning kita na. Aduh, aing. Bolanya. Nenek lapangan. Ieu nu geus marawat tulisanna disadorkeun ngadawan. Ya kabar dapun nya urang-urang doakeun karuhun-karuhuna ieu
naon panganten pamegat, calon panganten pamegat oleh calon panganten istri, mudah-mudahan dosa-dosana sing diapunten ku Allah di alam kuburna sing ditempatkeun kalian tempat anu nikmat nuhun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anda we nanya panayagan iraha ada tulisul. Yang salah Akang we malah. bulan atuh bubar wayang nama aya dawa gasina dalam mah. Nah gitu nya kan. Dalam mah karunya malaikat naoge. Dalam nama kasepene, ora kene candawin. Oh, tapi dalang mah pasti asup surga kan. Oh, berarti. Soalnya minum tobat kali dalang mah. Dengan lamun Gatot Kaca di kuluk. Beres. Tomat sudah. Ayo Maeli aya. Aya. Oh, aya ieu Maeli dukung suamimu. Oh, gitu. Karena harian dewek kan kita bisa ngomong. Oh, Ayo ditanyaan wae. oh, gitu. Eli gitu. Dawala. Naon? Kadieu euy. Baru ada tuh. Kadieu selain teh pan mimitian. So, Bangun teh. tuh cenah tuh dipanggil tuh kok kakang tuh. Untuk ngerak Aya naon cenajang? Aya naon patete? duka cenah teh akang nyauran cenah tuh, cenah itu cenah nyamber Kadieu tuh. domara rese. Tahun kenal wae atuh di tukang wae. Prasmanan. Yo, atuh saudara. Saudara kayak Sabtu prasmanan lu. Gitu. Sok dah. Alah. Sembah kapinatur Raka Prabu. Si Ampi Yai Arya. Bisa anak kang euy. Ayah, tah barudak bisa apa? Nu baru banget kieu si Sepot. Salamun ieu Prabu Sugriwa. Akang lalawara atuh teh. Adi sorangan ngarekan monyet. Tah, bener Kang. Tawala. Tah, ade tah. Alhamdulillah, Mang Jejen damang gening. Ayah Mang Jejen. Pak Iso sumping teu. Kita mau di bengkel. Tahun payun. Oh. Alhamdulillah, duh. Lewek boga adi ngaranna teh si Dawala ngan si Gareng mah sangka beuli. Aca. Da ieu ge menang injem di orang Cimalaka. Yola di bojang kentoy, atuh kami dieum nama ngahiras. Lain Dawala. Ai mane mendirila di dalaguan kita tipas santunan tegas datang nyeta kuring teh kita labuh tina motor. Tuh, gerak. Anu didongengkeun ku akak teh labuh. Tuh, cenah Kang. Labuh kumaha? Heuh apaan? Abdi teh numpak. Nya. Cuk eta teh naon? Cuk driver teh. Cuk tukang ojek teh nyepengan simpageuh. Kerwok atuh leungeun abdi teh nyepengan. Anu naon? Gubrak teh labuh. Ah, ya. Ngagubrak apa nyekelan pageuh. Da abdi mah nyekelanana, nyekelan tiang listrik. Ya maneh teh atuh. Nyekelan anu cangkeng ojek betul. Naon? Nyekelana kana cangkeng ojek. Oh, tidak Ayo salah. numpak Aku harus nyekelan cangkeng ojek. Heeh, sowat gitu loh. Oh, tidak wala gaul euy. Naon dari sowat teh? Sowat teh nu jiga entok baheungna panjang. Sowang dewala. Ari sowang mah nu handapun irungna rengat swing. Ari swing mah nu ditiup. Suling. Duh, aing boga adi teh belat. Ari suling mah nu sok mawa budak terus eta tebusan culik. Culik eta mah. Culik mah nu sok disolok, silok. Nah, jauh-jauh. Cilok mah nu dina juru panon, udah kayak sok aya cilok. Aduh, tidak wala. Jadi bae aku maneh bodorna aing tukang bodor ora. Lain. Kita aya naon meni reunceum kieu yeuh. Waduh, geuning aya gambar jami. Saha teh Eta teh balangan. Nana gerhana. Tah eta nu agung. Oh, balitna tah nu tukang mangoncrek. Kalau panganten teh panganten. Leres, terus mau. Alhamdulillah hatunya. Leres. Sok, mangga. Sok, Sing raos. hiburan nah. Kadieu. Ulah kapanasan. Sok, jompet lah, hiburan. Kobarieun ke di akhir kapanasan sing di dunya mah ulah. Sok. Sing narari mah sing raos salikna. Alah. Yuk,
lain yola naon kurang depan tugas teh dakwah Leres. Kirain cuman rek meulaan dakwah sakuduna teh Ustaz Jajang ieu teh Ustaz Jajang mana Ustaz Jajang Bahanut Bakudin Ustaz Jajang Garut Bapak Jajang ka mana ayeuna jadi we diborong kabehanana dicapot si dawala Pak kan kapal kan bener kapal capena apaan euy nya perlu pisan urang teh ngadoakeun ka panganten panganten teh Leres. upama tos nikah terus kadituna nya ngalakonan anu teu apa urang Iya, leres kan. pangke teh kagungan putra Tak eta. tak turunana teh lain hiji dua tapi engke teh pan putra teh engke teh gaduh putu gaduh buyut tapi ka poe kiamat mata kurang mun hayang menang pahala ngilu anil minimal ngadoakeun ka panganten tanda wae ka mana wae Pengantin. ai teu ngasaprak teu rame bener mana ya alah doakeun ku urang teh sabab naon heuh jelema teh kitu pan Nabi Muhammad teh sallallahu alaihi wasallam engke teh bakal atoh bakal bunga di poe kiamah naon sababna umat Nabi panglobana Leres. umat Nabi urang teh pangseueurna nya panglobana bakal atoh engke teh bakal bunga bakal bangga di antara para nabi sanes teh tan pangseueurna teh umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. nah carana ngalobaan umat Nabi teh eueuh deui carana kudu karara nah akang acan tuh Padahal tuh hai banyak kawinan naon. Satuan. Terus eta budak teh didik. Cenah bisa sholat, Leres. cenah bisa maca Quran, cenah kersa naos ka Pak Ustad, ka madrasah. Leres. Tah eta teh budak teh bakal ngabanggakeun Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Paingannya. Alhamdulillah boga cita-cita dewek ane kawin heuh kudu. Sunat teh Kang, sunat. Nah, nikah teh kitu. Tingalikeun panganten ieu. Coba lagu pengantin anyar. Urang doakeun sadayana nu babantos kana ieu lumangsungna ieu acara nu sakitu seunggahna. Nya, laras henteu. Nu masak di dapur di Bupai. Nu masak raraman. Urang dapur. Tuh. Sakitu liurna ngurus hidangan. Lain waraga Ngajajengkeun lain waraga saeutik kikiran teh padahal kawin mah nya kawin di Islam mah sebenarnya mah gampang. Kumaha cenah Kang? Kumaha aya mah dah hajat mah nya ulam tatangga ulam wargi pikeun dituang dileueutkeun eta mah hanya sunnah. Sunat. Leres. Leres. Mun teu boga teh duit ini teh ka KUA limaan. Saksi dua panganten lalaki panganten awe jeung wali jadi Iya Kang. Leres. adapun siga ieu di dieu pan ieu mah tina lahirna tina kanya jeung kamampuan sepuhna Leres. udah kurang tarima nu sakieu seueurna wae sanes waraga seueur sanes waraga alit kitu pan Leres. ewe pas beheung tinggi beheung teu nya Leres. bulan Pak syukur kaya anu panjang aya pondok mereka. naon Saiki syukur anu panjang kaya. oh bener geus we kami salah ya wala nah tugas orang teh nya dakwah nya kudu menghibur euy panjang kena waktu asar teh euy Sok lagu pengantin anyar heula ya. Ibi kan kudu ya. sok atuh Sok nu ngalaguna saha wae kudu pugu Bapak RW. Hoyong video-video teh aku Kang Dewala. mana sok Sok. Yo. Wahai senaya pengantin baru, lupa bersanding bersamaku. Joget Kang, joget. Joget Kang.
baru dulu bersaing bersenang-senang lain sugan teh lain gitu laguna lagu masih sugan teh panganten Oh, sugan teh gitu bae we deui deui ke pangunuhan mun aya nu apa gitu oke halo ampun orang tata rucingan ada wala oh ya kieu mah tata rucingan naon sok sok cenah Kang sok ah ayangnya pinter mana lancar di mana sok lawan Kang harus cingin dewa lah heula atau akang heula akar heula cenah Kang teu bisa ditakwa heuh siap ngantong tarik teh ya iya naon cenah tata rucingan yo siap sok atuh tadi namanya sok bere Kang bere naon bedana abdi jeung sim kuring nah sok Iya. jawab jawab Kang apaan abdi teh sim kuring beda pan dewek menanyakeun teh bedana lain sarwana aku hese ya sok atuh Kang cik golongan mawan saya atuh naon naon cenah Kang naon bedana abdi jeung sim kuring ari abdi mah ieu ari sim kuring ieu keneh salah salah kene wae cenah Kang salah pokoknya mah sok nu bisa naon kamu diberi hadiah umroh nah nu lalajo ya nu bisa diberi hadiah umroh jalana dua nu hiji leumpang kadua ngojay sok kasida supaya di jalan mata koge mending kau ngajawab no Siapa yang bisa jawab? bedana abdi jam sim kuring tahu siap teke heula tong tarik teuing atuh karunya Kang adina teh sok tabuhan atuh teke teh aduh abdi mah kumaha kita pernah disarekan na ieu diteke kudu jadi lensep siapa manja lebay dengekeun naon cenah sok naon naon cenah bedana abdi jeung sim kuring iya naon tarik teuing atuh bae semangat aing teh kupareun panas eueuh nyuguhan baca aja nu baca ke aya nu ngadagang tuh borong aing boga duit boga duit nya nyari cidu we naon cenah bedana abdi jeung sungguh ari abdi mah dawala abdi ye sok tiluhur sahibas rambut tiluhur sausap rambut leres tihandap sahibas nampal eta abdi eta abdinya ari sim kuring monyet alah lain dengar di jadi andi oke jadi andi balik lagi IQ na si dewala mah kurang 50 anak pisan sudah aduh apa tinggal lamun ampun tinggal pisan abdi mah sok tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal eta abdi nah itu dewala katemu karti itu ari sim kuring monyet alah
Nah, monyet. Lah Kang, ulah wara emosi, lenyepan heula. Mun abdi monyet, adina lanjutna berarti gorila. Gitu. Gitu kamu, tidak bisa kamu, tidak bisa. Ulah boga alasan dari